Atau sejarah diri itu mah panjang. Banyak. Si papa ke dinas kene jadi tentara tentara. Pokoknya Apa sejarah Wah, di Bandung pindah ke dia. pokoknya mah sejarah nanti pulang. Nah, penting di lahir mah panjang. Pokoknya mah biar panjang gitu. Penting mah Wah di barang lahir, Wah lahirnya di mana, ya Wahnya sama bersaudara, ya. Sok, Wah. Jadi Jawa teh sebenarnya tilu bersaudara teh. Jadi Neti, terus Andre, Johan, bungsu. Wah bungsu. Tino pertama nikah, Wah, Ya. ya, Papa Rohan. Nah, jadi indung bapak teh non indung bapak Johan teh orang Jawa, Orang Jawa. orang Magelang. Magelang. Jadi si bapak ke dinas Ya. jadi pelatih di Magelang. Jadi aya sekolahan gede ke zaman Belanda teh di Magelang. Jadi sekolahan militer. Belanda. Nepi ka ayeuna ge dipake keneh. Iya. Gitu. Nah, sangeusna di dia aya anu paho. Jadi keur umur sekitar 7 tahun atau 5 aya genep. Ingat ka Inung teh ngamandian. Bapak teh ngadat. Aing ngaran Inung teh. Nama Sepen ngaran. Jadi Inung bapak teh Inung bapak teh Sepen. Ngaran teh Sepen. Asli Jawa. Asli Jawa. Jadi itu nama nenek aki bangsa Tanuk. Jadi buntu. Oh, buntu. Sebab Jadi lost contact. ayah beja, ya mah ayah beja gitu. Jadi aki Cinung teh Pangulu Magelang di batas. Jadi menjadi aku aki teh gitu. Jadi putus jeung aki. Itu sejarah nanti. Wah lahir di mana? Wah lahir di mana, Wak? Lahir mah di Amsterdam. Oh, di Belanda? Amsterdam, Belanda. Oh, Belanda. Jadi bapak kerja di company, ayah perlop 3 bulan. Iya. Wow. Perlop 3 bulan karena di Belanda ker Hamil. Hamil. Mama Wah. 8 bulan. Begitu datang ke negeri Belanda, bapak lahir di Amsterdam, Oh, di Amsterdam. di ibu kota di Belanda. Belanda. Almasa benarna bapak lah kudu menang pensiun debel. Belanda, ya. Tapi bapak enggak pernah nguruskan anak. Sepuluhnya mau debel bapak. Sebelum asli Asli orang Amsterdam. orang Belanda. Amsterdam jadi Belanda gitu. Tapi anu jadi persoalan nama gitu. Hari aya nama Wah Gaji. gaji di mana sih? Wah? Wah kan tentara. Dulu Hah? tuanya. Wah, teh tentara ya? Kan? Tentara Indonesia. Dina sejarah eta teh harita teh si papa teh ya hiji rahasia sebenarnya. Iya. Jadi nyabang gitu. Jadi si papa teh anu sebenarnya teh turunan orang Jerman. Oh, Papa Rohate. Iya. Jadi bapak teh orang Jerman, indungna orang Belanda. Iya. Nah, jadi rahasia gitu. Ke di Bandung teh ngabariset si bapak teh minta eureun cenah perkumpulan Jerman. Iya. Di sancana perang teh gitu. Sancana perang kadieuna gitu.
Nah, ngabalecet nya ke di Malabaran masih kena jadi perkumpulan Jerman. Di Lostrat masih kena jadi. Tidinya mikir mulai keluar. Apa rohat. Apa rohat? Keluar. Ngabalecet jadi nangan tempat nya lompatna ka deh kolot. Tempat perendaman. Iya. Boga rarasaan mah gitu jadi aya hiji rahasia gitu. Iya. Jadi mimiti bentrok, aya bentrok gitu antara Belanda dengan Jerman. Jadi pindah siapa bate ka deh kolot, meuli tanah di dua tempat jeung imah segala. Iya. Sanggeus kitu siapa bate leungit seminggu. Oh berita kamana eta si papa gitu. Oh berita. Tanggal seminggu datang. Yang ngajak pindah ke dia kasih Cisurupan. Oh berarti nu di lapang teh Iya. nu di lapang. Yang di lapang kemarin. Jadi masuk heula di nyewa heula sabulan. Di mana? Di Nu Haji Abdul Razak. Oh iya iya. Di Nu Haji Abdul Razak nyewa sebulan. Sanggeusna kitu nyieun gubung. Tihang lagi ku abi. Atup uri Ya iya. di rumah lagi. Yang rumah ya. Jadi orang politik mah rada kolang. Kolang ya, Pak. Rada kolang orang politik mah gitu. Jadi make jeung heula nyieun gubung. Nah, sanggeusna kitu rapat-rapat ka hiji jeung Jepang. Oh. Di dieu teh aya Jepang, nyata tani kentang. Ngaranna Kawada, Oh Kawada. Tuan Kawada. Oh iya, ada Tuan Kawada. Ceritanya ada. Ada tuh nanti bisa Tuan kita Kawada. explore guys. Kasih bapak teh tani jeung Tuan Kawada. Segala modal Oh, jadi dipasok modal dari si Tuan Kawada, si Tuan orang Kawada. Jepang. Tuan Kawada. Oh iya. Jadi segala modal teh ditanggung ku Jepang. Jepang. Tuan Kawada. Ah, itu Tapi ada berita sok ngadongeng gitu jeung si papa jadi susah gitu. Mikirna jeung si papa sok ngadongeng wae jeung si Kawada teh. Iya. Jadi dek perang ieu teh geus nyaho si papa mah dek perang Jerman jeung Belanda antara Jepang maka ngajajah saya geus nyaho si papa mah. Wak, dulu Papa Rohat teh ke Indonesia teh tahu ceritana mau sekolah, cenah apa mau apa, Wak? Jadi tentara kenia teh ya. Jadi turun teh itu di dia mimiti turun teh gitu di Sumatera. Datang ke Sumatera ke pernah si bapak teh kering teh malaria. Bari jeung geus terpika. Malaria teh gawat. Ayo orang Sumatera kalau tua mau baik lagi ada obatnya mati. Apa? Dijual. Oh, cerah si obat dijual atau minum minyak tanah seperempat gelas. Ya sudah dilaksanakan. Papa Rohat teh. Minumnya Hanya saudara tidak bisa gemuk. Oh. Sanggeus nang ada hareta teh malin tuh. Iya, iya. Ada benar si papa mau kelempeng we gitu. Oh, jika Tiga uanya. kelempeng sih mah. Jadi sanggeus di Sumatera eta teh ya. Eta kita dipanggil kasih bapak teh jadi naon? Otakna teh jadi sekolahna teh ti ambah partikulir. Diambah partikulir tapi sanggeusna teh naikkan heula jadi angkatan udara. Naikkan angkatan udara sebenarnya si bapak teh geus gul. Geus bere baju, geus sagala. Bere pangkat.
sampai di kamar aya nu nyusul. Tuan dipanggil lagi ke depan. Dipanggil nyata tidak bisa. Jadi baheula lagi gitu di Belanda ge sarua we sang cara jaga urang aya sekolah partikulir. Iya. Jadi mun di urang mah loba apa. Dia partikulir teh nu si bapak teh kan nyerian dirinya teh. Nepi ka usul gitu. Pan saya boleh dites lagi. Jadi gugu. Minta dites deui gitu. Apabila saya bodoh. Lila tekan baik cerdadukeun lah. Anu 3 tahun teh. Iya. Turun teh di Bukit Tinggi di Sumatera nanti. Di Sumatera. Jadi gering teh fungsi gering teh di Bukit Tinggi. Parah. Kita aya ubar gitu, tapi kan cager. Wah, bisa Papa itu Papa Rohat bisa jadi bisa betah di Indonesia itu jadi warga negara Indonesia gimana ceritanya? Wah? Ya, ini ceritanya orang politik. Oh, Ceritanya ini orang politik. Kalau politik ini susah ditebak. Bisa ditebak, susah diceritain. Diberi modal ke Jepang. ya. Tapi kajeng Jepang rame. Ya, kadongeng itu orang politik mah. Antara pemusuhan jeung Ya. ngadongeng. Nah iya. Jadi orang politik susah ditebak. Oh, daik sangsara makanya yang gubuk. Ya, gubuk di atas kan. Ya. Nah, sangasna tani berhasil si Bapak teh. Iya. Ayo berhasil nanti lain Cina tani jeung Jepang. Dah harga kentang teh ngan seketip per kilo nanti. Per kilo nanti. Jadi perhitungan nanti ya ada cenah hasil tapi gak besar. Urut jagung tadi ditoge si Papa mah. Urut kui teh. Iya. Namun teh salah mah ditoge teh anu 13 hektar teh menang 5 ton. Tak tidinya menang untung nate. Jadi penanam bibit kentang anu pertama nate dulu teh Papa Rohat. Iya. Ya, Pak. Iya. Heeh. Jeung Jepang. Terus sih ubi nyawanya. Ubi kayu mah kadienakeun. Kadienakeun. Boleh Boleh Boleh. lah kalau langsung mah. Nah, jadi sanggosna harita yang Jepang di belakang jagung. Jagung teh hayang diterima di tempat di gudang. Pinterna si Bapak. Jadi di tengahan teh kudu nanggung. Iya. Ngabagi 2. Di tengahkeun ya mah jadi dibagi 2. Iya. Hasilna teh da di tanahna geus leno. Iya. Geus ditoge geus dilawan. Cina jagung. Jadi cina 13 hektar itu namun salah menang 13 ton jagung pacel kali. Nah, jangan gitu si Bapak teh boga tetangga di Lebak. Tetangga teh milu hayang milu. Kata sih politik mah gitu bager gitu tapi. Jadi ngaranna teh Tuan Panos. Oh iya, Tuan Panos. Lebakeun jadi di Lebak si Papa di Tongo, pang Tongo na si Sileuweung. Panos mah di tengah. Iya. Bari jeung loga. Oh, ada ngaranna ge Panos, pan saya Panos. Raden, turunan Raden, matak betaheun di Indonesia. So aya sejarah gitu hampir sarua. Maka jeung aya Raden, aya naon gitu. Matak bertaheun di anu paling betah mah gitu di Cisurupan Garut. Di Cisurupan Garut. Jadi di Jawa Barat gitu. Jawa Barat, Betahna ya. teh gitu. Jawa Barat. Ya subur teh namanya. Di Jawa Barat saya sudah betahna gitu. Tapi ka ngawil mama si iyo
Oh, si Evelyn, kita boga anak dua. Wah teh anak pang pertama. Anak pertama teh Neti. Oh iya, yang ada di Belanda. Nah, di Belanda teh dibawa. Jadi tahan ku ninina teh menang dibawa. Oh iya. Iya mah kudu cicing jeung urang gitu. Ku ninina teh gitu. Jadi nepi ka ayeuna teh panggih jeung lanceuk nu panggedena. Tapi Wak Ya. kontekan masih aya kontak. Ya ya, ini kontaknya 3 tahun. Dulu mah suka ngirim. Pernah Ya. aya kontak 3 tahun ya. Kadina aya perpecahan deui. Tegang di Indonesia. Di harita. Tapi Wak berharap non Ya. yang pernah beri yang nanti Rupa mah namun aya nambah pangestu salpan genep. Berarti itu Ah, beda seberapa tahunnya jeung Wak. ya moran geus ngaratos lebih gua. Iya. Jadi tapi mungkin tidak ada harapan gitu. Nanti masih kena bisa hidup. tapi saudara Tapi anak kalau orang Eropa Anak mah, cucuna pasti bakal aya kene nya. tapi kalau orang Eropa mah, jadi istri dia yang 150 tahun. Iya. Hanya itu perbedaan. Wak sabaraha tahun ayeuna Wak? Genap, salapan genap. 80 genep tahun. gila. 4 tahun lagi 100 tahun. 80 genap. Alhamdulillah. Jadi 80 genap teh geus kieu lah. Masih kena Jadi, janjang di Indonesia. Masih kena. Jadi sebenarnya gitu biasanya kalau gitu batur-batur teh anu salapan jelema anu sok kaleuweung. Itu dari ini dari akhirnya cicing gering we. Senapanana dikemanakeun Wak? Kan? Senapanana. Ya. Ya. Ngejar aku umat. Oh, udah. Masih ada Wak? CNN. Ngesintis mawa CNN san aya di dia akuanana. Di Cecep. Oh, Cecep. Masih Saya ada Wak? akuanana. Masih ada yang belum dibawa Wak? Jadi tinggal wakil mah ayah hiji bedil anu mau aya di Indonesia sebenarnya mah. Jadi BSA tahun 45 mah keur ribut di Indonesia. Keur polisi Indonesia. Nama aya rupana militer Belanda di negeri harita datang ke Indonesia teh di tahun 45 mau bede angin. Aya sama. Jadi diakukan ke bapak. Malah madak dipajangkeun dina bilik sama. Ya kan Wak? Ada Aya kene. Aya. Bisa dilihat Wak. Nanti dilihat. Nanti dilihat ya. Jadi ayam dia Wak teh punya anak berapa Wak? punya anak yang pertama Jangan lupa Like Like comment, and subscribe and subscribe subscribe, di Pangais Channel. Pangais Channel. Pengais Channel. Pangais Channel. Jangan lupa tonton terus. Jangan bosan-bosan buat nonton Pangais Channel. Tetap di Pangais Channel. Mantap. Terima kasih. Terima kasih. Turnuhun. Hatur nuhun. Terima kasih. Dadah.